hayang gaji gede, apa orang kudu jadi atau apa nggak bisa orang kudu jadi tukang lain. Nah bisa lain. Jadi kia guys, faktor digawe dina bangunan. Misalkan lamun orang digawe dina bangunan dina aya manoran atau aya pemborongan. Urang teh daftar we tukang. Standar we urang teh bisa pangabisa melester aja ngaji. Eta geus termasuk tukang. Jadi bisa naik gaji gitu kan. An kade omat tukang anu sebenarnya tukang bangunan, ahli bangunan, paham karena bangunan. Dina segi ngukur moal salah yang malah melenceng. Tapi memang aya salahna juga nya. Ngan tukang anu geus daftar jadi tukang pasti mainna gengsi. Mun nanyakeun deui ka tukang atau nepi ka anu lain. Da kusabab mainna geus daftar ngomong tukang. Tah kitu. Ger suatu ada aya kesalahan dina masalah ukuran melenceng lah jauh kacida moal pati dicarekan kan manor eta nepi pemborong bakal nyatet bakal nginget sepanjang masa gitu hungkul. Jadi gitulah. Jadi lamun urang hayang gaji gede geus daftar jadi tukang bisa master bisa ngaci gitu we. Dina masalah engke aya kesalahan ngukur keun batur aya nu leuwih bisa pasti dia romean kan pasti ada sedikit kekelutruknya masalah gitu. Tas sakitu lamun urang hayang gaji gede dina bangunan tah sakitu. Kunci nama gitu guys. Oke, terima kasih. Tah aya deui kadua. Aya deui sok aya deui nu ngeluh kieu atana sok aya deui nu ngomong kieu. Mang, kumaha cenah urang teh? Digawe dina aya manoran atau napi digawe dina aya manoran, aya pemborong lah, di proyek gitulah istilah nama lah, ulah masalah manor ulah masalah pemborong ya. Digawe di proyek otomatis beda jeung digawe dina pribadi. Kumaha cenah mun urang teh da biasa teh digawe dina pribadi, gaji meureunna dina pribadi mah pasti beda lah jeung di proyek. Kan proyek kuat lila tahunan bahkan kuat mayeng gitu unggulnya. Jadi sebenarnya mah orang bebas arek digawe di proyek atau napi digawe di pribadi. Cuman misalkan orang teh pindah da di proyek meureun gaji sakitu pasaran gitu kan. Tapi di proyek pribadi justru lebih beda tapi eta tergantung orang. Pindah sok pindah tenan naon pindah bebeja lah pindah boga hanca deui gitu kan. Pindah tenan naon pindahnya kan orang kudu boga dasar HD gitu nya dina ninggalkeun proyek eta. Jadi minalkan orang teh boga hanca nu alus gitu gawean rapi. Jadi tetap bakal orang dibutuhkeun ku si manor teh meskipun orang atanapi kabur dina saat anu dibutuhkeun misalkan dikebutkeun tenan naon tah kitu. Oke, sekian terima kasih.